Sing saha bae jalma anu boga beban tanggung jawab kudu mangmayarkeun zakatna jalma anu wajib dinapakahan ku manehanana, sedengkeun beasna atawa duitna lamun dipake ngajakatan, lamun dipake mangmayarkeun zakat eta jalma-jalma anu wajib dinapakahan, modekeun anakna, pamajikanana, indung bapana jeung sabangsana, lamun ku manehanana kabeh dipangmayarkeun zakatna, eta duit atawa beas moal mahi. Saha nu kudu pangheulana dibayar zakatna. Saur dina kitabul fiqhi ala madzahibil arba'ah juz kahiji halaman 568 bada'a binafsihi, maka ieu si jalma ngaheulakeun heula ngajakatan mayar zakat diri pribadina heula. Fa zawjatihi nembe pamajikanana, fa khodimiha tuluy pembantuna pamajikan, fa waladihi as-shaghiri tuluy budakna anu leutik keneh, fa abihi tuluy bapana, fa ummihi tuluy indungna, fa benihi al-kabir tuluy anak lalakina anu geus gede, fa rafiqihi tuluy nembe kadituna babaturanana bisi can mayar zakat rek dipangmayarkeun zakatna ku manehanana mangga, asalkan kudu aya idin.